Naon itu mah? Otong mah pan urang terek syukuran tong. Pan maneh teh geus sataun aya di YouTube. Tong, isuk rek milu moal ka mak. Kemana gitu mah? Marek nanjang ka Imah Nini. Ngilu atuh mah, otong selila teh panginjing Nini. Nya syukur atuh ari rek milu mah. Mak, isuk ini teh jam baraha? Inditna subuh we tong, ameh ieu keneh di jalana. Mak, aya Nini kasup kelamin awewe lain mak. Nya awewe atuh tong. Tapi giningan kamari otong ada yang cerita si Abah pas bantuan sembako. Aya lalaki genapan, awewe limaan, Nini we tiluan. Beda kelamin ya mak. Aduh, Eca rek mana? Rek ngelamar gawe, Cek. Ngelamar gawe ka mana ri Eca? Ngelamar gawe ka perusahaan rokok. Jadi bagian naon? Jadi bagian sales promotion girl, Cek. Oh, SPG. Nya, Cek, doakeun ya singkat tarima gawena. Nya, didoakeun ku Eca singkat tarimanya. Cek, dalam menjadi SPG mah diutamakeunna anu berpenampilan menarik. Nya, Cek, Eca oge apa eta mah? Nah, kunaon gitu, Cek? Penampilan Eca teu menarik. Nya sih, Eca teu menarik, tapi mendorong. Otong. Keur naon ari maneh sorangan wae di sisi sawah? Iya wa, keur ngelah cacing. Si Mak ka mana? Aya di imah keur demam. Ari eta cacing keur naon? Keur ubar si Mak pada demam. Lain wa, ieu mah jang para hayam weh. Ari si Mak demam kunaon atuh nepi ka teu bisa kaluar imah sagala? Si mama demam drama Korea. Lainnya mah aya nu jeung aya riben ku kupu kieu nya. Lucu teh Abah make kieu. Mak, Ini kumaha Mi? apa teh anak si Neni? Kumaha kitu Mi? Nya apa mah ge? Ini lucunya Maya. Oh, Mi. Abah geus apal acan si Neni geus boga budak deui. Ya apalah tuh mak. Abah mah ika mantan mah apal wae. Mama sok itu. Abah kabeneran budak teh meni lucu pisan. Mak, Abah mah sok gerget hayang mangku. Oh, hayang mangku budakna, Bah? Lain mah indungna. Abah, pikir naon ari Abah? Kayak ieu cicing di luar teu asup angin, Abah? Amu, biasa we atuh Abah make maca koran, Bu. Ari geus kana hobi teh maca koran, Abah mah. Amu ieu budayakeun mah maca koran, sabab maca koran mah nambah ilmu pengetahuan jeung informasi. Nya ulah poho, Bah, budayakeun gawe neangan duit jang dahar. Sabab koran henteu bisa nyieun pamajikan sebeuh ku informasi. Asa kakaraeun ninggali Abah sedih. Heuh, Abah teh meuni sarara di. Sedih kunaon, Bah? Depan rencana mah tahun ayeuna teh Abah rek muka usaha. Ya, darwe atuh, Bah. Pan apa sorangan. Modalna beak dipake pangabutuh. Nyawayahna atuh ari kitu mah. Heuh, hirup teh beki teh asa beki berat. Jaba budak beki gede teh, beki gede deui biayana. Atuh lamun hirup Abah hayang hampang teu saberat ayeuna, tinggal pasrah we atuh, Bah. Pasrah kumaha kitu, Ce? Pasrahkeun budak kami toha, sagala pangabutuh rumah tangga pasrahkeun kami toha. Pasti hirup Abah bakal hampang.
Terus di mana, Cak? Geus balik teh ondangan, Bah. Nah, sorangan. Sorangan we atuh, Bah. Ari geus saha deui atuh, Bah. Teh jeung kabogoh. Ieu ari Abah kan geus putus, Bah. Maneh eta mah anger bobogohan teh. Satara lila. Ting atuh, Bah. Kabeh lalaki bisa nate ukur ngulingkeun hate awewe. Kade, Cak. Teu sakabeh lalaki kitu. Eta mah Eca we kabawa perasaan baper, kegeeran. Wajar atuh, Bah. Eca bawa perasaan oge. Nya, cek Eca wajar teh. Cek Abah mah lain kitu. Kumaha kitu, Bah? Heueuh, Cak. Ibaratna eta lalaki teh karek nganjang sakedeung. Sakuduna ku Eca disuguhan cikopi, lain hate. Abah budayakeun mah neangan gawe. Neangan gawe deui, budayakeun mah gawe, neangan gawe. Gawe neangan. Udah mah gawe. Tong, kenal dari mana sorangan wae di pipit sawah di bibit sawah. Di sini sawah. Pipit sawah. Ini ya. Sok kenal teh mana penting. Heueuh kieu, Cak. Sakuduna mah eta lalaki teh. Sae. Tapi dinya. Action. Hi, pantong urang teh rek syukuran pan mana teh geus sataun aya di YouTube. Tong, isuk rek milu moal ka emak. Milo ka mana? Danakeun. Teh ka mana? Ah, budayakeun mah duit. Ngaco. Kamu ge ngaco Budayakeun mah maca koran. Gawe. Action. Aya di imah kedemam. Dong, kok nya Kak. Action. Nya Abah ulah poho budayakeun gawe neangan duit. Berdahar. Gitu aduh. Nya. Dulur-dulur skateboard ada channel ya karasan aya bintang tamu mengikin cungkring ya ngasok main di TV ya TV omeanen. mengikin oge gaduh channel kan ngaran channel lagi Balikin channel. balikin channel Banyolan ala ikin. oh Banyolan ala ikin Sunda eta Sunda Indonesia ya Di bawah ada kan. oh bener Anu penting kalau bawa nonton. nah di subscribe nya channelna Balikin channel di 24 UHF 800 MHz. Enak subscribernya ke sabaraha? Ayeuna karek oge 2700. 2700. Mudah-mudahan sanggeus di main di Aldo channel di skateboard Bakal naik, Dok. naik Jadi sabaraha, Dok? 2700 hiji berarti. Satengaruh, Dok. Ngan hiji naik nanya. Kurang gua. Ada atur. Insyaallah balaga ada urang Sunda hungkul tapi orang Jawa Barat terus kurang luar oge orang luar negeri loba lah emang support orang Jakarta we support manya orang Sunda nanti Bener. orang Jakarta we Karek loba usaha deui ngamulai budaya Sunda. lamun lain ku orang Betawi Orang Sunda. orang Sunda mah geus pupuh orang Betawi ge kudu ngiluan nya urang mah subscribe balikin channel Atur nuhun, guys. Thank you.